Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badhalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan minallah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamman wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala masalul ladina yadhkuruna Allaha kamathalil hayy wa masalul ladina la yadhkuruna Allaha kamathalil mayyit. Qala Allah ta'ala man zakarani faqad syakarani wa man nasiyani faqad kafarani. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaquna kama amarallah. Pertami-tami mengingat, menimbang, memutuskan. Dengan ini kita semua memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ngawitan urang sadayana tina niat anu sae, mudah-mudahan syukur urang sadayana netepkeun kana iman Islam urang sadayana, tawis urang sadaya mikabutuh kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tami-tami hidayah sarta kenging pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan syukur urang sadayana dina ieu waktos tiasa mengurai karena keimanan orang sadayana, sehingga keimanan orang sadayana ditetapkan ku Allah Subhanahu wa taala ti dunya dugikeun ka akhirat, di mana kalawan datiahna hakikatna muji syukur orang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala eta anu bakal janten tiasa orang sadayana mengobati atanapi ngadang dosan ku syukur eta jadi ngomean omean tuku kakuit mengka kairi siun dipuji ku palu arit asaja ngomean kana naon kana hate urang sadayana, kana batin urang sadayana, kana jiwa urang sadayana. Tos seueur ayeuna teh poliklinik, klinik, puskesmas, RSUD seueur, tapi anu diomean, anu diubaran ngan jasadna hungkul. Abdi bade ngalanongan sampean, ieu nyeri sampean di lanongan, panya
asam urat, nyeri pingping, nyeri migrain jeung nyeri hulu sabelah teh naon ngaranna teh. Nyeri panon aya eta ubarna nya eta di poliklinik. Di poliklinik lain anu dagang keramik eta mah. Khusus di klinik buka 24 jam. Saha wae anu nyeri huntu, nyeri hulu, nyeri beuteung, nyeri sagala rupa pek kadinya dongkap. Nanging dina reresan ieu seueur jalmi anu ngabring nyaeta bade ngadangdosan bade berobat dina perkara dohir can aya can ngadenge langka ngadenge jelema anu deuk ngubaran hatena anu deuk ngubaran batinna di atawisna ngubaran hate atanapi ngubaran kaimanan ngubaran jiwa sanes raga ngubaran jiwana nyaeta ngadangdosan ngomean atanapi nyerpis gitu nya nyerpis kana keimanan eta berangkat urang sadayana kalawan hakikatna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nyaeta tiasa ngurei ceuk tadi teh kana panyakit-panyakit anu aya dina batin urang sadayana seueurna sing seueur ngaoskeun alhamdulillahirabbil alamin supados sakedik demi sakedik batin urang teh nyaeta cager hate urang teh cager naon margina margi nikmat mana lagi nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan naon cenah nikmat nu mana deui anu deuk dileulengit ku sararia teh gitu kan anu dileulengit bahasana teh iwalti urang ningkatkeun rasa syukur urang sadayana ku caranya eta ningkatkeun kana keimanan kumaha carana ningkatkeun kana keimanan dina reresan ieu nyaeta sesuai sareng tugas urang sadayana ngamanfaatkeun naon anu tos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana di antawisna nguningakeun kana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala teras ngamalkeun sanggeusna uninga teh ngamalkeun kana sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah teh kudu diamalkeun. Naon sifat Allah anu kudu diamalkeun ku urang nu kahiji kanyaah. Kanyaah teh sifat Allah. Inung nyaah ka anak, kolot nyaah ka anak, adi nyaah ka lanceuk nyaah ka adi, salaki nyaah ka majikan eta teh sifat Allah. Sifat Allah anu kudu ngahiji dina naon? Dina jiwa jeung dina jiwa urang atanapi dina kaimanan urang sadayana. Salah sawiosna eta sifat Allah. Sifat Allah eta resep cinta kitu nya. Sifat Allah teh naon resep cinta kanu kasayan atanapi cinta salah sawiosna resep ka anu barang penta urang dia geus resep kana barang penta geuleuh saya eta geus menta deui eta sumbangan kitu nya urang dieu mah tapi upami anu iman mah nyaeta tos ngahiji sareng Allah Subhanahu wa taala dina katauhidan anu kuat nyaeta alhamdulillah lamun aya anu barang penta teh minantu sababaraha kali ngeclok sapoe teh atanapi sababaraha kali menta kami toha bereku teu keuheuleuh kami toha berarti jauh keneh jeung sifat-sifat Allah mimiti menta hampura terus ka dituna menta keur ongkos nah kitu nya menta dahareun menta pahpir ka dituna teh loba we pamentana teh alhamdulillah ya. Nah di atawisna kanggo mengurai keimanan atanapi kanggo mengurai penyakit nu aya dina hate urang sadayana di atawisna ayeuna teh bu disebatkeun nyaeta anu jalma dina hatena kosong tina keimanan mah disebutna teh bangke leumpang atanapi mayat hidup cigana hirup
padahal pae. Ciga hirup padahal pae. Nya budak gini ka kidul, ka kaler, ka wetan, ka kulon, kuat ka beak, lemur teh dikuringan. Tak kumaha ciga nu hirup, ciga hirup. Nah, anu baik tadi dikontrol tina dasar-dasar keimananna, nya eta satengah hirup manehanana mikiran kabungah batur, satengahna deui mikiran kasusah batur. Berarti manehna mah geus paeh, geus lila paehna. Jadi ti isuk-isuk tepi kan ka lohor mikiran kaboga batur, ti lohor tepi ka magrib mikiran ka teu boga batur. Terus batur nu dipikir ari maneh geus boga naon? Atanapi ari maneh teu boga naon? Jadi teu aya nya di altawisna urang sadayana kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Naon cenah atuh ari kaboga urang? Tah ieu urang teh boga kanyaan. Ka ada bisa nyebutkeun eueuh kagablek. Abdi teh meni eueuh kagaduh. Piraku teu boga kanyaan. Nah ieu kanyaah eta anu bakal ngahijikeun ngadeukeutkeun urang sadayana ka Allah Subhanahu nu kahiji nyaah kana diri, kitu tah. Nyaah kana diri, terus nyaah ka kulawarga, nyaah ka masyarakat. Kaditu nu dikawitan tina nyaah kana diri teh kade bilih nyebatkeun teh aya kagaduh kitu nya pang poek-poekna hate jelema anu nyebutkeun eueuh piraku teu boga kanyaah aca sedengkeun manehanana unggal poe unggal peuting dipikanyaah ku Gusti Allah jeung dititipan ku Allah teh mangrupa kanyaah kadeudeuh kawelas kaasih karesep bahkan piraku karesep. Nah sok pikaresep awak sorangan memeh mikaresep kanu sejen, sok pikanyaah awak sorangan memeh mikaresep karek disebutna teh iman anu sampurna rahmat miwasalam mugi dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina para sahabat para tabiin atba'i tabiin sehingga dugi ka urang sadaya mudah-mudahan urang sadaya tercatat sebagai umat anu yakin kana bakal pepenatna sareng Allah, yakin kana bakal pepenatna sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya dina papayung syafaat mantena di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Simkuring kantos ditaros ku panarosan kantos jadi pananyaan baheula. Simkuring teh aya nu naroskeun ka simkuring mah ieu teh cenah abdi teh kumaha abdi teh cenah kitu salah kieu lain nete semplek nincak semplak we paripaosna mamang usaha kieu lain usaha itu lain ayeuna teh aya oge nu mercaya usaha teh tiseun mah cik kedah kumaha cenah atuh abdi teh mah eta teu mikir pan aing teh tara gawe deui nya sakitu ngan kecek sim kuring sakieu kedah maca naon kedah wirid naon abdi kedah kumaha cek sim kuring hiji pamenta sim kuring ka manehna karek maneh bakal hirup mulus rahayu berkah salamet hirup nanjung loba untung nyaeta lamun anjeun geus hayang papanggih jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ngan ku sabab maneh can hayang papanggih jeung Nabi Muhammad jadi kitu hirup siata nya jadi kitu nete semplek bisa semplak hirup enggan mati tak mau hirup teuneut paeh teu hos gitu disebut Islam piraku disebut kafir mumul gitu selantaran can hayang papanggih kumaha tu wiridna heuh eta we wiridna mah abdi hoyong pepenat sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kahayang anu pangmulia-muliana. Bisi budak urang incu urang disakolakeun ka TK, disakolakeun ka SD, ka SMP, terus ku guruna ditanya di SD, ujang maneh hayang naon cita-cita maneh, naon hayang maneh. Ah eta we, hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad, teu masalah moal. Cita-cita maneh naon hayang asup ka surga, cita-cita teh. Geus eta mah kelas atuh jawabanna oge. Ieu mah cita-cita hayang jadi satpam. Atau napi cita-cita hayang jadi pilot geus loba nu hayang jadi pilot teh.
Geus loba tah anu cita-citana hayang pepanak jeung Kangjeng Nabi Muhammad asa jarang dituliskeun. Karena cita-cita anu luhur, cita-cita anu sangat mulia, termasuk ibu-ibu ahli pangaosan. Mudah-mudahan sing pepenak amprok jonghok patepung lawung sareng Nabi urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rugi kacida jalma geus yakin yen Kangjeng Rasul teh eta teh anu bakal nyafaatan, bakal ngajait, bakal ngupahan, bakal ngajait, bakal nyalametkeun di poe kiamat teh, bakal nyafaatan di yaumul kiamat teh. Kangjeng Rasul yakin manahanana, tapi tara daek maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Rugi 3 kali rugi lagi. Karugian keur jalma anu yakin yen Kangjeng Rasul teh bakal nyafaatan, bakal ngajait, bakal nyalametkeun ka umatna, tapi manehna teu daek maca sholawat. Mudah-mudahan urang sadaya sing ulah kalebetkeun ka jalmi anu rugi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badriyah. Salatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan riungan pangaosan dina wengi anu ayeuna membuat senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tugas urang sadayana sebagai umat Rasul harus bisa menyenangkan, membuat senang, membuat Kangjeng Rasulullah senang, tersenyum Rasulullah ketika orang mana ya, orang Indonesia, ketika orang desa Dangder tersenyum baca sholawat, maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah senang, bangga, bingah Kangjeng Rasul ku ayana umatna kersa angkat ka masjid, kersa angkat kana pangaosan. Alhamdulillah. Sebenarnya ayah sahabat anu selalu membuat Kangjeng Rasul senang, membuat Kangjeng Rasul bahagia, membuat Rasulullah tertawa. Ayah sahabat baong sahabat nage ting ditato ting tepikeun ka mabok di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabok di payunan Rasulullah. Namina sahabat Nuaiman. Mabok payunan Rasulullah. Sa eta nu mabok. Saur Kangjeng Rasul. Digotong bawa ka dia, digusur dibawa ka payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta. Anjeun geus nyaho eta mabok haram, minum arak. Geus nyaho. Muhun ya Rasulullah. Abdi mah hoyong dibawaran ka dieu ku Rasulullah kumaha we carana. Cenah kitu. Kangjeng Rasul tersenyum didinya. Nah, kieu-kieu bakatku cinta ka Kangjeng Rasul tapi kan mabok cinta nage ku arak. Ngan wae turutan kurang dieu. Wae turutan. Nya. Masyaallah. Bakatku hoyong di nya ibu-ibu pan di dia ngabelaan kasurupan hayang diragap ku ajengan. Cek ajengan eta ka dieu urang pencet palangkakana tu pan ajengan menang banyak. Sok ABG di dia kasurupan monang ajengan bakat ku hayang diragap ku ustad eta ABG ngadada kasurupan. Cek ustad ka dieu urang cowol ku aing menang banyak atuh ustad. Nah kumaha we salah nu pentingnya pan batur mah teu make pipah ieu mah make atuh pan. Nya cikeun hayang dipenta tapi pah. Nah kumaha dugikeun ka akhir yuswana
akhir yuswana eta sahabat Nuaiman kumaha dugikeun ka diriwayatkeun dina salah hadis ke anu saha anu ngaibakan ge langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngafanan anu ngabungkus jasadna mayat jenazahna sahabat Nuaiman nyaeta saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adugikeun ka anu murebkeun anu lungsur kana makam kana pakuburan Nuaiman sahabat Nuaiman eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu murebkeun oge so bagjanya teu kantos lami saur Kanjeng Rasul beres murebkeun sahabat aruih sok sadayana ya kaula dek sasaruan heula ya mabok wae sih ieu kaditu aruih sahabat teh sadayana eta tekantos lami dongkap dua malaikat mungkar sareng nakir malaikat anu jangkung agung hiji hideung hiji bodas mungkar nakir kadinya maklum kan sok mabok man rabbuka diwalar ku sahabat Nuaiman Allahu Rabbi Allah pangeran saha pangeran anjeun Allah pangeran abdi wa man nabiyuka sakali deui sekala diwalarna wa man saha nabi anjeun sakali deui wa man nabiyuka cek malaikat mungkar jeung nakir saha nabi anjeun sakali deui wa man nabiyuka teu ngawaler sahabat wa man saha nabi anjeun malaikat tong tarik deui aya di luhur Kangjeng Rasul pan salah satu mujizat Kangjeng Rasul tiasa nguping nyuping sariosan di jero kubur keur disiksa ka kuping ku Kangjeng Rasul anu nuju kenging kabahagiaan ka kuping ku Kangjeng Rasul mah eta mujizat eta mah khusus Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari urang dieu mah lamun ngadenge anu keur disiksa di pakuburan heuk mitohana anu keur disiksa teh karasa tah karasa lamun kitu-kitu ting teh ka mitoha lamun urang dieu cigana moal bisa sare ngadenge anu sing jarerit di kuburan ari Kangjeng Rasul mah ketika nguping anu ngajerit di pakuburan Kangjeng Rasul ngadoakeun dongkap kuburan ya Allah wala tu Allahumma bi hurmati Muhammad sallallahu azib hadil mauta engang Kangjeng Rasul dicebor atanapi di tanaman pepelakan di dinya nu ngaduakeun kan tos mata urang upami ziarah sunat atanapi ngalangkung kubur Allahumma bi hurmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ku kahormatan Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadhil mauta hadi ahli kubur ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an doakeun ahli kubur bihurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam langsung dadak sakala harita keneh eta ahli kubur dieureunkeun naonna kasedihna atanapi siksaana eta kubur usul Kangjeng Rasul saneskeun saukur tersenyum di dinya nguping saur malaikat teh waman nabiyuka tong tarik deui malaikat eta aya di luhur gitu ya. Kangjeng Rasul duikeun ka bumujeng masyaallah ya Allah eta mah doakeun tah kitu nya jadi aya naon eta aya kaitanna aya tatali anu ngait tatali anu ngait anu ngabeungkeut anu nalian anu magehan kana manahna sahabat Nuaiman mudah-mudahan hate urang sadayana sing kabeungkeut nyaeta katalian kunaon kahiji ku hablum minallah kadua hablum minanas naon margina margi nyaeta moal aya jalma anu mulya moal aya jalma anu bahagia moal aya jalma anu terhormat moal aya jalma anu bagja di dunia jeung di akhirat kecuali kedah aya hablum minallah sareng hablum minanas naon hablum minallah asyhadu alla ilaha illallah naon hablum minanas wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah hablum minallahna la ilaha illallah hablum minannasna muhammadur rasulullah luluskeun eta anu dua perkara ku caranya eta urang mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Kangjeng Rasul urang sadayana dituntut kedah naon
nyaeta tuntutan kanggo umat Kangjeng Rasul kahiji nu kahijina kudu daek silih pikanyaa, silih pika deudeuh, silih pika welas, silih pika asih, silih asa, silih asu, silih geuing, silih elingan, silih naon disebutna teh silih naon ngaranna teh silih upamaan atau napi silih saling naon, saling caangan urangnya. Nah, bahasa Sunda mah ada seueurnya. Seueur bahasa Sunda mah mangga eta mah ada napi silih ajakan, silih jungjungkeun, silih kuatan tepat tak anu belah katu singkian tepat sok sing kuat papana itunya. Nah sing kuat naon nya sing kiat teh itunya. Sing kiat dina tatalina eta moal tali anu nganteng nyambung sareng Gusti Allah sareng tali anu nyambung jeung manusia. Tali nu nyambung jeung manusia moal nyambung ari teu nyambung ka Kangjeng Rasul mah. Nah gitunya. Naon? Terasa dicangreudkeun. Kumaha nyangreudkeunna sing leres adusna, sing leres wuduna, sing leres naonana ayeuna susuci tina najisna, muga ladom apa-apa sareng najis mutawasitohna, sing leres ayeuna bebersihna, bahkan aya bebersih teh aya bebersih dohir, aya bebersih batin, aya didinya. Anu kadua sing leres salatna, cangreudan kadua dicangreudkeun teh. Dicangreudkeun deui tatalina teh la ilaha illallah cangreudkeun ku salat. Salat nu mana? Salat anu puguh syarat jeung rukunna. Lamun jalma salat tapi teu apal syarat jeung rukunna batalna salat aya 14 teu apal hiji-hijina. Syarat sahna takbiratul ihram teh aya 20 naon hiji-hijina teuing da gigideug. Siga doma tos dimandian pokok-pokokan. Aya deui atuh syarat sahna sujud aya 7 naon hiji-hijina teuing teu apal. Eta teh teu dicangreudkeun disebutna teh. Teu dicangreudkeun teh. Ari ayeuna teras atuh ayeuna syarat sahna maca Fatihah cenah eta aya sabaraha hiji cenah syarat sahna maca Fatihah teh aya 10. Naon atuh cenah hiji-hijina nya teu hafal atuh naon ari eta Fatihah ti anu teu make syaratna kumaha. Nah syarat eta. Pan boro-boro maca Fatihah atuh kawin oge kudu aya syarat, Pak. Oh syarat mah meureun kumaha ngabulasin. Nguseup kudu aya syarat. Naon syaratna? Eupan. Ajaran ancelomkeun teng dieupanan. Meunang moal. Paling ngait kana kutang atau kana sapatu, kana keresek ngaitna oge. Syarat eupan teh. Nah eta ada bisa baca Fatihah teh syaratna tah nu kedah tah aya bor di luar. Tulis dina bor mah jeblak gitu sabaraha hiji syarat sana baca Fatihah aya 10, nu kahiji kudu tartib, anu kaduanya eta kudu naon kaditu tret kaditu. Nah cara ayeuna we tulis kaburu jam 12. Nah gitu ya. Engke insyaallah urang tulis di dinya nya urang seratkeun insyaallah. Syarat sana teras atuh cenah ayeuna surat abadna aya sabaraha hiji aya 7 naon wae hiji-hijina lamun katinggalan surat abad digantianana ku naon ku roko jarum lain ku sujud sah. Abdi mah tinggalin cenah kunut je poho kapohoan kunut teh tahiyat awal kalah nantung cenah ieu teh gantian ku naon ku pahpir we lah ieu tah ku sujud sahwi. Teras kadituna rukun qaulina aya sabaraha, rukun fa'lina aya sabaraha salat teh, rukun qalbina syaratna kumaha, rukun qalbina tah di dinya. Jadi nu kahiji bebersih, nu kadua sok cangreudkeun teh sing pageuh rakatat, nu katilu zakat. Ngan kade ulah pahili jeung mere zakat mere tah ieu masihan zakat zakat mah hak urang eta mah hak anu dipasi hak fakir miskin lain hak urang mere ka manehna lain hak urang terus dibikeun ka maneh mere mah beda deui eta mah hak fakir miskin ataupun hak Allah di anu keur fakir miskin teh lamun mikeun zakat hog teu dibejakeun tah ieu teh zakat teu sah kudu dibejakeun ieu zakat gitu kudu teh ieu masih nuhun gitu nya atuh teu sah zakat tah ari dibikeun hungkul kedah dipasih naon ieu zakat nya tah ieu mere zakat sabaraha 30.000 mere 3,5 juta tuh pan lo make mere nya teu naon amin.
Anu ka opat sangreudkeun teh ku puasa. Puasana anu leres-leres ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Puasana anu bener-bener dina hatena teh puasana dohir jeung batin. Puasa hate oge ngilu puasa ngan ka Allah hungkul ibadah, ngan ka Allah hungkul minta tulung eta puasa. Anu kalima bunga haji bade sunat bade wajib. Ari sunat namanya unggal iraha wae, ari wajib nama tanggal 8 10 tanggal malaman 10 malaman takbir Idul Adha wajib tama. Amun ngahaji cenah ari malaman 10 teu ngilu can jadi haji. Can jadi haji can nyuparkeun ka wajib. Da wajibna haji akbar. Ari haji sunat iraha we tama umroh disebatna. Nah, jadi 40 poe di ditu nanti misalnya ti tanggal hiji ti hari pertama tepikeun ka 38 mah eta teh sunatan wajib nama tanggal 10 raya agung wajib nama sapoe sapeuting cangreudkeun acananya eta can aya ongkos wayahna jumaah mah kudu jeung manihna wayahna jumaah jeung berjamaah salat eta ge ka itu munga hajina jalma anu can angkat ka ditu urang teh anu kagenep nya eta cangreudkeun ku pangaosan cangreudkeun eta tali ka Allah teh ku pangaosan nalin jihad perang pangaosan teh perangna jeung awak sorangan lain perang jeung nu tara ka masjid perangna jeung awak sorangan dalih ari perang jeung Yahudi mah geus eureun geus eueuh aya nu geus gencata geus eueuh perangna ieu mah lah dicangreudkeun ku perang jeung tatangga pasea lain kucugan dicangreudkeun teh ku perang merangan mitoha lain atanapi merangan tatangga lain kade eta mah lain perang eta mah naon Tom Jerry atau eta mah jadi perang nu sabenerna mah ngaluhurkeun agama Allah merangan nu can apaleun jampe wudu merangan nu can apaleun jampe kunaon ku pangaosan ajeuna aya deui tatali batin dicangreudkeun teh dina batin anu katujuhna nyangreudkeun batin naon katujuhna nya eta nyaranekeun hate ka Gusti Allah lain kana pangkat, lain kana jabatan, lain kana harta, lain ka jelema, lain ka umur, lain kana ngora, lain kana geulis, lain kana kasep, tingali lain kana harta bana, disaranekeun lain ka kebon, lain ka sawah, lain kana pelakan, lain kana hujan, lain kana halodo, tapi disaranekeun hatena ka Gusti Allah. Nu kadua nya eta nitipkeun nitip diri sang badan, nitipkeun badan sakujur, kulawarga, harta jeung masyarakat ka Gusti Allah. Nu katilu nyaeta nitip nu katilu nyaeta sabar teh hartosna sabar teh minta tulungna ka Allah hungkul eta sabar disebut minta tulung ka Allah hungkul disebut sabar. Nu kaopat nyaeta zuhud hartosna zuhud teh nyaeta ngamangfaatkeun nu aya dahar nu eueuh tong ditea nu aya keukepan nu eueuh tong ditea da moal payu deui kitu nya. Heuh mama nu aya we keukepan nu eueuh mah tong diteangan atoheun pamajikan. Heuh ngan dunya oge kudu kitu nu aya we rarapkeun nu aya pake nu eueuh ke urang ngadaguan pejabat selanjutnya nu ieu we nu ieu niat mah pake ku sararea pejabat nu aya mun deuk oge sing taat ka pejabat anu aya juhud disebutna dina dunya. Nu ka 5 nu ka 7 8 9 10 nu ka 10 nyaeta tobat nu ka 11 tobat nyaeta tobat teh balik ka Gusti Allah sadayana dikembalikeun ka Allah hirupna maotna geringna cageurna beungharna miskinna dikembalikeun ka Allah Subhanahu wa taala teu daya teu upaya teh. Anu ka 12 nyaeta naon dicangreudkeun teh kunaon ku masrahkeun sumrah pasrah masrahkeun segala rupa masalah segala rupa kasus segala rupa kabutuh ka Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nyangreudna teh di dinya tah
Eta hablum minallah tatali anu nganteng ka Gusti Allah. Sareng hablum minannas kunaon ku akhlakul karimah. Ngahampura kanu dolim, mere kanu pedit. Nganupungan kanu geus mung wawuh neuk leukeur mulang jantung ngagulat jagat aing geus moal wawuh jeung dulur tah tepungan we ku urang. Ulah saruana kan bae manehna teu ngawawuhan oge. Nah, kitu nya. Manehna teu ngawawuhan oge. Geus moal teu hayang wawuh deui. Siga jeung popotongan geuningan pan kitu teteh. Cenah ciri-ciri jelema anu teu satia, ciri-ciri jelema anu teu peka, ciri-ciri pengecut nyaeta ciri-cirina teh init bari terus init bari terus ngaleungit. Ari ceuk etana teh ceuk lalakina teh kieu. Terus lamun urang uluk salam dina pantok keketrok teu dibuka teu bika subuh aing kudu ngadagoan nya ini teh aing mah sana kitu nya. Tah disabab bisi kabujeng subuh sakitu anu kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.